Islam ngaranna fasol jadi megatkeun Islam eta nu kitu ngaranna murtad geus kulantaran Islam fasol ngaluarkeun qat'u ghairil Islam megatkeun lain Islam mah henteu murtad minal ibadat tina berbagai paibadahan. Contoh salat mah lain Islam ibadah di jero Islam. Geus lamun teu salat teu murtad. Teu salat teu murtad. Zaid teu salat teu murtad henteu, tetep Islam sanajan teu salat. Di akhirat ka surga bae aja Islam. Sanajan teu salat tetep ka surga bae. Ya biasa di kulu baheula sakedeung. Ngan Islam mah pokona baheulanan tuh. Jadi teu salat mah ulah dihukuman kufur atau murtad. Mantak ambalayah bae teu salat. Kalau mun urang nu ladeuleug guari di pamarentahan ambalayah nu teu salat. Urang deuleu di palemburan pedagang teu kaburu ku daganganna teu salat. Di pamarentah jeung nu dagang mah pantes teu sarolat ge emang pinarakaeun nya mah. Ieu di lembur ngurusan nagara teu, urusan pausahaan teu. Sarua teu salat deui. Tang parah jasa tah mah. Parah ta eta tetep henteu kaluar ti Islam, teu murtad henteu. Kecuali lamun ditanyaki kunaon sia teu salat. Lah salat teuing jak jajan salat ge karitu keneh bae. Aing teh salat, Izaid salat. Jacak aing mah bagusan aing. Sok ta jelema teh. Talamun nyana ngomongkeun kos kitu istihza kana salat. Ngomongna istihza. Aing teh salat, Izaid salat, tapi jacak aing mah naon hartina salat Izaid bagusan aing mah kos kitu mah. Teu kudu salat, tah nyaritakeun teu kudu salat, istihza kana salat, murtad. Ngadeta, beda tuh setik tuh. Lamun teu salat bat teu murtad. Geus teu salat, saya kunaon teu salat? Henteu bae tuh. Maksudna lawan sian teu salat ji atuh urusan ibadah ieu atuh ente bae geura salat. Masing-masing mah ibadah ieu. Teu masalah. Artinya teu masalah teu murtad. Tapi lamun kieu mah ngomong sia salat bae, aing teu salat. Bagusan mana coba sia nu teu salat jeung nu salat? Cacak aing mah bagusan nu teu salat. Aing mah tilok maling, sia mah salat maling bae. Cak aing mah teh naon artina salat? Salat bae ge horenganan maling. Aing mah teu perlu salat. Tah eta ngaistiza kana salat murtad. Kana salat mah ngaistiza tah ngomong kos kitu tah ulah. Ji, lamun kana balikna lain istiza teu teh. Salat bae sia. Kita kusaha sia salat. Ja aing meuneuleun sia salat kos kitu bae. Salat terus, main gapleh terus. Atuh bandingan aing mah teu salat, main gapleh terus. Bow. Parahan saha tah sih? Masyaallah. Kuari teu puasa mah kan ibadah. Ibadah puasa mah lain megatkeun Islam, ari Islam mah kayakinan nu aya di jero hate. Kuari mah megatkeun puasa. Lain megatkeun Islam lah siap percaya bahwa puasa teh wajib, percaya tuh aing mah. Pan sia teu puasa, ya urusan teu puasa mah teh lain deui. Kunaon tuh? Henteu teh mah aing mah henteu bae pokona. Pokona aing mah henteu bae soal puasa mah. Pan lain siap mun gering meureun, urusan aing tah mah. Urusan aing nekadkeun bahwa puasa wajib, aing nekadkeun, aing ngaji sarua bae. Sia ngaji di Cilongok aing ngaji.
sia di jero majelis aing mah di tukang uduk beda posisi doang atuh masalah ngan aing mah teu puasa urusan aing teh mah eta nyana teu puasa teu pegat Islam mah tetep di akhirat ka surga bae tetep nyana masalah teu salat asal ulah pegat Islam surga teu puasa asal ulah pegat Islam surga mantap lobalah di urang nu teu puasa berapa lah ya di urang di Indonesia mah among lain negara Islam undang-undang di orang menutup puasa ditangkap undang-undang nutup puasa kurang diamankan malah di Jakarta mah pokoknya puasa tidak puasa urusan masing-masing tidak usah di RU-RU non itu RU geus ulah dihaharuan geus Ahok nyaritakeun udah urusan puasa mah bebas-bebas aja bukan karena nyanana teu puasa jeung teu neuleuh mayoritas asa teh akur bae padahal minoritas Kristen di negara orang minoritas Yahudi atau Katolik minoritas tapi minoritas ia hampir ngalahkeun mayoritas hampir ngalahkeun mayoritas mantak isi nu salah pamarentah apa urang rakyat mayoritas hargai atuh kudu aya undang-undang menghargai mayoritas mun kula jadi DPR na dijieun ku kula undang-undang DPR na teu nyaho naon atuh jadi sarua bae demokrasi na ongkoh demokrasi tapi demokrasi itu jelas tapi deuk kumaha ieu geus we koski sabodoh geus teh mah ieu mah urang keur nyaritakeun bahwa ucapan anu ngupurkeun keluar tina kaislaman bentuk istihza. Guys, model heula nu tadi, lamun keluar tina Islam murtad teu salat mah lain Islam ibadah teu murtad, teu puasa mah lain Islam tamah sakadar teu ibadah puasa teu murtad, teu munggah haji. Awak sehat dunia loba kesempatan aya tapi nyana teu munggah haji. Atuh teu kaluar tina Islam tah mah ibadah. Da kaluar teu kufur nu kos kitu mah. Ngan dibuatlah aturan di negara syariat namun teu salat, negara kudu manggil. Teu puasa kitu keneh. Munggah haji ngan tarohi, munggah haji mah tetep nasehatan kurang. Ima kerjarita di Indonesia mah Masya Allah ente dititahan ge munggah haji teh kuotana kuari urang lamun daftar kuari menangna engke tahun 2028 coba ge kuari jadi lamun kuari kitu 2015 kalau mun kuari daftar menangna 2008 sabaraha tahun sabaraha 13 tahun kara ka Mekah. Mun kuari daftar umurna 60 tambah 13. Henteu kudu ragag ti kapal tama kubur geus. Ieu keur carita. Gad tetep daftar mau daftar bae. Ulah kieu lah cenah kieu dek daftar umur geus kolot. Haji lamun daftar menangna 2028 berarti 13 tahun lah kula manggeus moal munggah haji. Ji, atuh ditanyakeun ke di akhirat. Encan gugur teh sing hade kewajiban hajina ku sebab teu daftar. Awas di akhirat bakal ditanya. Zal, ulan sia kuari waktu di dunia kula teu munggah haji. Abdi Gusti mun daftar nungguana 13 tahun. Eta mah urusan 13, 12, 15, eta mah lain urusan sia. Tapi sia kunaon henteu sejak daftar, sakitu dang. Nah, sia kulantaran teu sejak daftar munggah haji, maka memeh ka sorga mesti ka neraka heula. Can gugur teh kata kelipanan.
Bilang Zaid bulan bara umur 70 waktu maut abdi ieu 75 mengaji teu Gusti Maha Uninga daftar abdi waktu umur 60 abdi daftar ajo kulantaran pamarentahna ngambai abdi mah geus rindu jasa ka Baitullah hayang munggah haji. Tapi ternyata Gusti satahun deui abdi rek munggah haji ku Gusti pan abdi dipundut. Eta mah Gusti nu salah. Wah sia. Aju sambarangan. Sabodoh Gusti teh mah abdi geus sejadah ka Mekah. Abdi nungguan 13 tahun. Nah iya habis rindu jasa Gusti Maha Uninga nyangakeun sadaya-daya panggil ku ari camat-camat aya teu daftaranana aya kok ieu dilambat-lambat lain urusan abdi tama urusanna depag panggil depag jeung bupatina heula bupati sebagai kepala daerah mohon abdi aya daftaranana teu ngaran Zaid tadi Garsia aya kunaon dia teu diberangkatkeun urusanna lain abdi mah urusanna SPPT pembangunan jalan abdi mah eta bae sakolahan urusan munggah haji ku abdi geus diserahkeun teh ka depag saha depagna panggil wah ini dilambat-lambat abdi ge meunang instruksi ti ditu ti provinsi saha provinsi gubernurna panggil atut oh boro-boro ngurusan nu kitu cak atut abdi mah santren ngan teu ngaji-ngaji ganti Gur Rano Karno panggil Rano Karno oh urusanana eta mah urusan depag aya kanwil di ditu panggil pan abdi ge aya menag menteri dalam negeri eta mah urusanana nyangakeun we ka pusat ka ditu pusat dipanggil well dia dilambat-lambat terus ditanya alasan demi alasan Jokowi maju terus mah geter-geter Jokowi Masya Allah marukan gua tapi lamun beralasan masa mun teu beralasan ieu alasanna nu mantaki dilambatkeun hiji teu katampung di Mekahna nomor kahiji nomor kaduana nu mantak dilambat-lambat ieu teh kitu hotelna teu mahi di samping Arafahna hotel-hotelna lamun disakaliguskeun Gusti ieu urang Indonesia pan lain Indonesia bae aya Pakistan aya India aya Turki maka nu mantak dilambatkeun teh supaya teratur ieu di Mekahna naon deui katiluna mah Gusti hampura naon lah eta mah naon aduh Gusti mah mal dibejakeun sia goblok dibejakeun daftar 20 juta nungguanana 10 tahun 15 tahun nah ieu teh kapan aya anakan abdi butuh jangan bangun negara tina anakna eta lamun nunggu teh aya kitu 100.000 manusia mungkin 200.000 manusia mungkin 300.000 manusia 500.000 manusia 1 juta manusia nu nunggu saurangna 20 juta kuari kali 10 tahun berarti sabaraha duit anakna ta eta teh aku sia dikamanakeun lah Gusti geus ulah ditanya abi mah kanarakakeun we Gusti amal bisa dek kumaha ge beres engke ujianna di akhirat mah di sidang mulai nu kaliwat hiji-hiji acan berbagai alasan-alasan bener jeung teu bakal kajahoan ke di akhirat kuari bisa sumput salindung urang alasan-alasan baik urang ka masyarakat ka keluarga tetapi di akhirat bakal dibuktikan Masya Allah
dina surat wal adiyati dhabhan wal adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati summa fa azamna bi naqa fa wasatna bihi jama innal insana li rabbih lakanu wa innahu ala zalika la syahid wa innahu lihubil khailas afala ya'lamu idza buthira ma fil kubur wa husila ma fis sudur bakal diborekel-borekel ke naon nu aya di benak hati urang. Ieu tah urang kudu rada di pikiran teh eta. Masyaallah, sakedeung hirup di alam dunia. Keur carita urang sumput salindung aya kauntungan pake meuli mobil nyeun imah kawin deui ngan saukur kanikmatan sabaraha taun tapi di akhirat dibeulem. Kudu mikir ka dinya wa husila ma fis inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Tetap munggah haji daftar bae. Malah nu hebat mah begitu orang daftar menang satahun maot boro-boro 13 tahun satahun maot kubur eta unggal tahun roh urang milu munggah haji ka sampai kiamat. Sampai kiamat terus we munggah haji bae. Masya Allah. Lamun kiamat 1000 tahun deui 1000 kali munggah haji. Lamun kiamat 2000 tahun deui ka hareup berarti 2000 kali munggah haji. Mantak begitu dihudangkeun ti kubur. Masya Allah ganjaran munggah haji nanyana beratnya salantaran 2000 kali munggah haji. Kagetnya lagi jak kula mah can munggah haji tetap cek malaikat ieu tulisanna 2000. Kulana can munggah haji loba omong sia. Bingungan nya nage aing can munggah haji tapi tulisanna loba jasa. Barang di sidang orang eta daftar geus siap berangkat tapi nya maot ganjaranna gede. Mantak maningan urang ka Mekah paeh apa maningan urang ka Mekah balik deui ga imah. Nah kiai cenah maning balik deui bae. Balik deui bae. Sia teu butuh ganjaran ulah kitu kiai. Tetep balik bae. Ya. Jadi tetap bae daftar urusan ka dituna urusan Allah. Urang nyaho tambah ka ditu mah. Saha nu nyaho deui kakawasaan Allah. Urang daftar nungguan 13 tahun. Urang waduh cak urang kebal amat, urang keur dihareupeun imah kebal amat aing 13 tahun deui. Ngadadak kayak angin topan. Mas ka Baitullah blek. Kakawasaan Allah dulu kumaha tuh ngan aju teh hudang deui. Ya Allah teu salat teu murtad teu puasa teu murtad teu munggah haji teu murtad teu kufur ngan dosa teu ngalaksanakeun perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sia tah besing kaya urang di lembur sia teu salatnya murtad sia ulah geus nyaho urang kuari mah sia teu puasanya kafir sia ulah atawa ngarumpak larangan sarua bae teu tageh teu murtad jelema agamana Islam tapi mun aya orkes joget henteu teu murtad tetep di akhirat ka sorga bae nu kos kitu ge ka sorga jeung biduana ka sorga. Iyo masalah. Oh masalah biduana Islam nu jogetna Islam atuh ka sorga bae nu penting mah aya iman. Iya Islaman geus. Geus beres ka sorga bae geus pokona mah. Ngan ya tetep disate heula. Sate heula. Sesuai jeung kitu doraka nayana dosa. Nah, tuh dek diasupkeun ka lamari mah kudu dibersihan heula seuseuh poe. Malah diseuseuhna ge dikecek-kecek malah lamun rada hese mah kotoranana buh ngecek naga pohara jasa. Bau pohara jasa digusak digesek wih datang ka hampir soek. Beres keprak-keprak langsung poe ngomblok